Assalamualaikum Sampurasun. Alhamdulillah mitra sadayana tepang di sareng simkuring Sukiwa palawargi. Dinten ayeuna simkuring bade nyuguhkeun acara dongeng sakacamplung. Para mitra sadayana sateu acan dikawitan diantos subscribe sareng like na palawargi supados teu nyong corong teuing kana waktos. Mangga atuh dangukeun we dongengna, mugi kocek channel ieu biasa nyugemakeun ka para mitra sadayana. Channel ieu etang-etang hiburan pamebrah manah para mitra sadayana. Ka palawargi kocek anu di mana we linggihna, mugi urang sadayana dipasihan paparinan kesehatan tur digampilkeun segala urusan-urusana. Mangga nyanggakeun dongengna, wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya, di hiji sakola rakyat aya khusus kelas pikeun manuda nu can bisa maca jeung ngitung. Harita sababaraha urang murid keur paloba-loba omong nyaritakeun pangajaran. Aya nu nyaritakeun pangajaran bahasa Indonesia, matematika jeung sajabana. Saurang murid nu sirahna rada molenas nu tayalian akirayud harita keur ngitung ramo. 1, 2, 3 dikali 4 sami sareng 12. Ai, geuning ramo leungeun aing aya 12. Cing, ngitung nama ke ramo suku. Jung harita akirayud ngangkat suku duanana, tuluy dijagragkeun dina meja, prak ngamimitian deui ngitung. 1, 2, 3 dikali 4 sami sareng 12. Ai, geuning sarua bae, ramo suku oge aya 12. Darasaan mah ngitung teh salah. Wah, ilaga ye. Ramo aing jadi nambahan. Ulang akirayud ngahulang, tuluy red kabaturna saurang awewe kolot nu tayalian Nenek Gio. Harita Nenek Gio keur ngagawean PR basa Sunda, siga nama PR na teh can kaburu kagawean, sabab di imahna diganggu bae ku incuna. Kadenge harita Nenek Gio gegerendengan. Naon hartina paribasa? Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Cek, naonnya? Geus lah, ngarah tereh, bisi bu guru kabul asup. Rek dieusian we sugan bener. Cikaracak, cak, 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 naonnya? Oh, cak-cak meureun. Iyalah cak-cak, piraku cakar mah. Terus, ninggang, gang. Moal kitu maksudna gang. Geus lah, adu murwa kanti. Tah ayeuna batu ke tu moal kitu huntu mah. Nyalah huntu. Terus laun ke laun un. Oh, meureun jadi alun-alun. Ayeuna legok jadi naonnya? Legok gok. Geus lah, paduka dengina tungtungna ok. Meureun jadi cilok. Nya lah, cilok oge tungtungna ok. Cing, ayeuna mun dihijikeun jadi kumaha ye? Cak ngegel gaang teu make huntu. Tempatnya di alun-alun dihakan ku tukang cilok. Nyalah gitu. Gutrut Nenek Gio teh nulis nu bieu diomongkeun ku manehna. Akirayud, nempo Nenek Gio siga nu husu, manehna jadi panasaran, tuluy nyampeurkeun. Nu maksudna susugana Nenek Gio bisa ngabantu miceun kaheran manehna, nu cek rarasaan manehna mah ramo leungeun jeung sukuna teh jumlahna jadi nambahan. Mong kadenge harita akirayud ngomong rada alon. Nek Gio, geun ngagawean PR-nya. Geuning Nenek Gio mah teu ngitung ramo. Kalah tulisan naon ku hantu.
Dewek mah tas ngagawian PR berhitung. Tapi hese pisan, keder ngitungna. Ari pangna keder teh, ieu ramoleungeun jeung suku dewek jadi nambahan jumlahna. Cing pangitungkeun ku Nenek Gio. Bener teu ramoleungeun jeung suku dewek sarua 12? Pan kuduna mah 10 lain. Nenek Gio kerung tengarti ku pananya Aki Rayud. Teu lila pok manehna nyarita. Hari Aki Rayud teh eling teu? Pan ayeuna teh bagian pangajaran bahasa Sunda. Geuning los-los kana ngitung ramo sagala. Pan aya PR tita ngahartikeun paribasa. Tuh, dewek mah geus anggeus. Ngahartikeun paribasa. Cika racak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Pokona dewek mah pasti menang punten 10. Ulang Aki Rayud teh ngahulang, nginget-inget pangajaran poe eta. Bari nepak tarang manehna kukulutus. Aduh, nyanya. Nah, ari dewek pohoan teh gabina-bina. Kieu ari geus ngolot teh. Sok loba poho. Mangganing buku pangajaran bahasa Sundana teh dibawa. Cikikik Nenek Gio seuri. Alus atuh euy. Pasti Aki Rayud bakal disetrap. Kebeg Aki Rayud ngagebeg luas. Beungeutna katempo pias, tuluy ngagerendeng ngomong sorangan. Wah, cilaga kaya kieu mah yeuh. Cikene kamari oge, aing teh geus disetrap gara-gara teu dipotong kuku. Ayeuna kudu nangtung deui di hareup. Ai, Nek Gio, hari nu ngajar bahasa Sunda teh guruna awewe nya. Ya kadalah, beneran ya. Kajeun lah disetrap oge. Da guruna awewe ngodak keneh, geulis onggoh. Kadenya Aki Rayud nyarita kitu, Nenek Gio ukur ngadilak. Satu kangen bangku Nenek Gio, aya saurang murid lalaki nu keur hulang-hulang bae. Sakapeung gutrut nulis tuluy ngahulang. Sarta gesek-gesek tulisanna teh dipupus ku curug nu dilamot heula. Hulang deui manehna teh ngahulang, gutrut nulis deui, gesek deui dipupus. Kitu jeung kitu we katempona teh. Nepikeun buku nu geus garawing juruna teh jadi lecek. Nempo kitu Aki Rayud gancang nyampeurkeun. Unaon wakungu? Aya kasunitan? Nanya atuh ngadewek. Sok, lebah mana nu hesena? Wakuwu matana ngadilak ka Aki Rayud. Tuluy gutrut deui nulis. Kabaca ku Aki Rayud, wakuwu nulis kalimat kieu. Contoh binatang melata adalah kura-kura atau wakuya. Aki Rayud ngahulang, teu lila pok ngomong ditujukeun ka wakuwu. Geuning binatang melata teh jawabna kura-kura atau wakuya? Ditanya kitu ku Aki Rayud, wakuwu gancang nembal. Nya heueuh atuh kura-kura. Ari geus naon? Pan dina dongeng sakadang kuya maling cabe oge kitu. Manehna teh ladaeun tuluy ceceleuweungan. Suhah lata-lata, suhah lata-lata. Tah kitu. Pokona mun ieu jawaban disalahkeun, dewek mah rek protes euy. Ari murid nu sejenna, nu sarua para manula ngadenge carita wakuwu kitu teh ger harita saleuseurian. Komo Bahrowi mah, manehna kuat kanangtung dina bangku bari moyok wakuwu. Dasar murid jadul, sok nyanyahoanan. Piraku kuya disebut binatang melata? Yah, ari binatang melata mah ciri-cirina teh mun lempang taraluak liek. Contona nyaeta bagong. Ieu wakuwu ka Bahrowi saking ku keheul ceg kana sendal capit pelawar dipangpengkeun ngarah ka Bahrowi. Dan edas rikat Bahrowi harita teh ngelok, atuh sendal teh milepas ka hareupeun kelas. Kiliwing pluk, sendal teh murag pas pisan kana meja guru. Kibeng wakuwu rewas beungeutna ka tempo sepa. Kaayaan di kelas, harita jadi rame ku nu pating corowok moyok wakuwu. Ngan teu laju kituna teh, sabab harita saurang guru awewe asup ka kelas. Siga nama eta teh guru anyar. Da karek harita bu guru asup ka eta kelas. Atuh jep kaayaan di kelas teh jadi jempling. Ari wakuwu, barang nyaho aya guru awewe asup ka kelas teh, gancang manehna mere komando ngawilujengkeun. Sabab wakuwu di kelas eta teh, manehna kapilih jadi KM. Tuluy wakuwu ngetrok meja 3 kali. Atuh sakabeh murid kompak ngomong kieu. Wilujeng enjing, Bu. Tulila kadenge bu guru nemalan. Wilujeng enjing abah-abah sareng mama.
Geus ngomong kitu mah, Bu Guru gancang muru meja rek nunda tas. Ngan kaget pikeun manehna. Sabab dina luhur meja katempo ngagoler sendal capit butut nu geus copong lebah keuningna. Can Bu Guru teh kana eta sendal tuluy ngabagi reret ka murid-muridna. Sakabeh murid tungkul eueuh nu wani tangga. Komo neuteub atawa melong ka Bu Guru mah. Sedang nu boga dosana nyaeta wakuwu harita matana meletet maling teuteup ka Bu Guru. Tuluy manehna ngagrentes ngomong jero hate. Sakabeh murid tungkul eueuh nu wani tangga. Komo neuteub atawa melong ka Bu Guru mah. Sedang nu boga dosana nyaeta wakuwu harita matana meletet maling teuteup ka Bu Guru. Tuluy manehna ngagrentes ngomong jero hate. Wah, tetela Bu Guru nu anyar teh ngora keneh jeung lumayan geulis. Aduh, muga-muga we gara-gara sendal aya dina meja aing disetrap. Pan lumayan tah bisa nangtung deket Bu Guru. Bu Guru harita lajag lejeg bari ngajingjing sendal capit. Anu kelila kadenge manehna nyarita. Ieu sendal boga saha? Geuning aya dina meja Bu Guru? Ngadenge Bu Guru nanyakeun soal sendal, rika wakuwu ngacung bari ngajawab. Nu abdi Bu, ngahaja ku abdi teh dialungkeun kana meja Bu Guru. Bu Guru ngahulang sakedeung tuluy ungut-ungutan. Oh, jadi ieu sendal teh nu si Bapak? Ulah lalawora atuh ari nanaon teh. Sok ye geura anggo deui. Cek Bu Guru bari tuluy nyamperkeun ka wakuwu mikeun sendal. Bari ngadareg-deg wakuwu nampanan eta sendal rap dipake deui. Beres make sendal, anak celengkeung teh wakuwu ngomong. Abdi moal disetrap Bu. Pantos cucungah ka Ibu. Ditanya kitu ku wakuwu, gelenyu teh Bu Guru imut. Seblak, hate wakuwu mari nyeblak. Sarta tulila pok manehna ngomong deui. Nu entos-entos mah pami aya murid anu ngunghak campelak ka guru teh, biasana mah sok disetrap. Nya kitu dipiwara ngadeg di payun. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, Bu Guru teh nyerengeh seuri. Oh, eta mah teu kalebet kasalahan ageung, ku Ibu oge dimaklum. Beres ngomong kitu, Bu Guru ninggalkeun wakuwu muru kana meja nu aya di hareup. Atuh wakuwu bati colohok bari ngomong jero hate. Jadol teh. Panas aing geus siap-siap rek nangtung di hareup, kari-kari dibebaskeun tina hukuman. Na kudu nyieun kasalahan naon deui nya supaya aing disetrap titah nangtung di hareup. Pokona ku aing rek diakalan supaya aing disetrap. Bu Guru harita geus diuk dina kursi khusus paranti guru. Tuluy manehna mimiti cacarita ngenalkeun diri ka murid-murid manula nu aya di eta kelas. Hapunten ka abah-abah sareng ka mama. Bu Guru teh kenging tugas ngajar di ieu kelas. Nepangkeun nami Bu Guru anu katelah mah nyaeta Lilis Sukaesih. Saleresna Bu Guru teh numutkeun SK mah salaku guru olahraga. Mung kumargi abah-abah sareng emak-emak tos sarepuh, upami dipasihan pangajaran olahraga teh bilih maropo. Ukituna pangajaran olahraga khusus kanggo kelas ieu mah diteu ayakeun. Tah ayeuna tugas Bu Guru di ieu kelas nyaeta ngawulang pangajaran basa Sunda. Atuh sateu acan kana pangajaran, ayeuna Bu Guru bade ngabsen heula. Nya ieu mah sakantenan etang-etang ngawanohkeun. Cobi mana anu nami Aki Rayud? Abdi Bu. Cek Aki Rayud nangtung bari ngacung. Bahrowi anu mana? Iya Bu, abdi mah di dieu. Cek Bahrowi sarua manehna ge ngacung bari nangtung. Nenek Gio. Cung Nenek Gio ngacung dibarungku ngomong tarik. Yeuh, Nenek Gio mah ieu. Hiji-hijina murid awewe di ieu kelas. Beres ngabsen murid nu opatan, Bu Guru Lilis harita neruskeun ngabsen murid nu sejena nu sarua kaum marula nepikeun ka imeut. Satuluyna Bu Guru Lilis nangtung bari nyanyekel buku pangajaran basa Sunda ngong kadenge manehna ngamimitian nyarita. Perhatosan kasadayana, ayeuna Bu Guru bade mariksa PR basa Sunda. Margi saur guru nu ti payun, cenah aya PR nyaeta ngahartikeun paribasa. Cobi kaluarkeun bukuna. Beres Bu Guru Lilis nyarita kitu, kaayaan di kelas jadi saheng. Sabab unggal murid pada ngaromong. Aya nu kukulutus pedah bukuna teu kabawa, aya nu amek-amekan pedah can kaburu ngagawean PR. Komo Aki Rayud mah.
manehna ciling cat kaditu kadieu bangun anu sasah. Sabab harita teh buku nuku manehna dibawa nyaeta buku matematika. Satuluyna Aki Rayud nyamperkeun Nenek Gio sabab sakanyaho manehna Nenek Gio tadi geus ngagawean PR basa Sunda. Atuh pok Aki Rayud harita nyarita. Nenek Gio, kumaha ieu deweknya? Teu mawa buku basa Sunda. Tadi isuk teh bukuna diinjem ku incu. Kumaha carana nya supaya dewek salamet? Nya maksud teh ulah dihukum. Hulang Aki Rayud ngahulang ngan teu lila serengeh manehna seuri. Satuluyna ngagrentes ngomong jero hate. Pan tadi aing teh hayang disetrap supaya bisa nangtung dihareup deket bu guru. Ya beneran ya. Ari Nenek Gio, manehna siga teu malire ka Aki Rayud nu harita ngajak nyarita. Samalah Nenek Gio kalah nyelengkeung ngomong kieu. Bu guru, ieu Aki Rayud teu ngadamel PR. Samalah mah teu nyanak buku-bukuna acan. Ngadenge Nenek Gio ngomong kitu, Aki Rayud lain ambek. Tapi manehna kalah nyerengeh seuri bari kadenge nyarita. Muhun bu guru, pangajaran bahasa Sunda mah abdi teh teu nyanak bukuna. Malah ku abdi bukuna oge disosoe. Aki Rayud caritana teh siga nu ngahaja mancing emosi bu guru. Nu dipalar sangkan manehna disetrap, dititah nangtung dihareup deket meja bu guru. Ari bu guru Lilis ngadenge Aki Rayud teu ngagawean PR basa Sunda teh samalah teu mawa buku-bukuna acan, komo ngadenge majar bukuna oge disosoeh, manehna katempo baeud. Tuluy nyamperkeun Aki Rayud sarta pok ngomong tegeug. Kumaha Aki Rayud? Baruk bukuna disosoeh? Eta hartina Aki Rayud ngahina bu guru. Pokona Aki Rayud kudu dihukum. Hayo, nangtung dihareup. Kadenge bu guru ngomong kitu, Aki Rayud curing hak bari kadenge manehna ngomong bangun anu bunga. Kumaha bu? Baruk abdi dihukum? Janten abdi teh disetrap? Oke, siap bu. Keliling Aki Rayud ka hareup, jen manehna nangtung deket meja bu guru. Sanggeus nangtung dihareup, mata Aki Rayud delek deui ka bu guru Lilis. Bari sakapeung mah manehna teh ngajak seuri. Ari bu guru Lilis diajak seuri ku Aki Rayud teh kalah kerung. Tuluy manehna neruskeun ngaroris muridna nu dibere tugas PR basa Sunda. Nempo bu guru Lilis nguriling teu daek cicing. Aki Rayud jadi keheul. Sabab kahayang manehna mah bu guru Lilis teh diuk dihareup dina kursi khusus paranti guru. Saking ku keheul, teu sadar celengkeung teh Aki Rayud ngomong ditujukeun ka bu guru Lilis. Bu guru, jalik atuh. Ulah ngurilingan baik kelas. Pantos disayogikeun kursi khusus kanggo bu guru. Ieu bu guru Lilis ngalieu ka Aki Rayud. Bari harita teh beungeutna rada nyureng. Caturkeun wakuwu. Barang nempo Aki Rayud disetrap teh, hatena jadi manas. Satuluyna manehna ngagrentes ngomong jero hate. Wah, Aki Rayud mah hade milik. Manehna bisa disetrap nangtung deket kursi bu guru. Pokona aing kudu disetrap siga Aki Rayud. Pan sarua aing ge teu mau buku basa Sunda. Wakuwu harita teh geus teu sabar hayang gancang dipariksa, sangkan kanyahoan madehna ge teu ngagawean PR. Malah bukuna oge teu mawa. Ngan bu Lilis harita teh masih kene sibuk mariksa murid nu sejen. Sigana wakuwu geus bea kasabaran, antukna celengkeung teh madehna ngomong. Bu guru, abdi oge teu ngadamel PR bu. Malah mah teu nyanak buku-bukuna acan. Eta tuda bukuna teh disesueh ku pun bojo basa pasea tina soal dengan sangu. Ieu bu guru Lilis ngalieuk ka wakuwu sarta kadenge harita manehna nembal. Oh, wios atuh teu nanaon, ari disesueh ku istri mah. Ari Aki Rayud mah bukuna teh disesueh ku anjeunna. Eta kaasup kana pelecehan. Janten perlu dihukum. Tenang, wakuwu mah moal disetrap siga Aki Rayud. Ulang wakuwu ngahulang, teu nyangka bu guru Lilis bakal nyarita kitu. Oh, wios atuh teu nanaon, ari disesueh ku istri mah. Ari Aki Rayud mah bukuna teh disesueh ku anjeunna. Eta kaasup kana pelecehan. Janten perlu dihukum. Tenang, wakuwu mah moal disetrap siga Aki Rayud. Ulang wakuwu ngahulang, teu nyangka bu guru Lilis bakal nyarita kitu. Wah, sial.
Aing salah ngomong. Mun tadi teh ngomong disesuai ku aing gitu. Meureun aing teh bakal dibere hukuman disetrap siga Aki Rayud. Aduh, kek kumaha carana nya? Gerentes wakuwu bari katempo kerung mikir kumaha carana sangkan manehna bisa disetrap siga Aki Rayud. Ayeuna caturkeun Bahrowi. Horeng manehna ge boga pikiran siga wakuwu sarua hayang disetrap supaya bisa nangtung deket kursi Bu Guru Lilis. Lila Bahrowi kadenge ngomong, nurutan wakuwu ditujukeun ka Bu Guru Lilis. Bu Guru, enggak tuh abdi parios. Abdi ge sami teu ngadamelan PR. Komo abdi mah, buku bahasa Sundana oge teu gaduh-gaduh acan. Lieuk Bu Guru Lilis ngalieuk ka Bahrowi dibarung ku nyarita kieu. Oh, kitu. Janten Bahrowi mah teu gaduh bukuna nya. Tos teu nanaon, ku Bu Guru oge dimaklum ari teu gaduh bukuna mah. Tong salempang, pokona Bahrowi ku Bu Guru moal dihukum. Sabab eta mah teu aya unsur kasengajaan. Teu ngadamel PR teh margi teu gaduh bukuna teh nya. Bahrowi harita teh ngahulang, teu sangka Bu Guru Lilis bakal ngajawab sarupa kitu. Bahrowi terangna kerung siga wakuwu mikir kumaha carana supaya disetrap siga Aki Rayud. Ari nenek Gio ngarasa tani pariksa ku Bu Guru Lilis teh manehna jadi eleke sekeng. Siga namah manehna teh geus teu sabar hayang gancang pamer pikeun macakeun PR ngahartikeun paribasa. Bari satengah nangtung nenek Gio nyarita ditujukeun ka Bu Guru Lilis. Bu Guru, abdi mah murid anu pang taatna PR oge tos rengse. Lieuk Bu Guru Lilis ngalieuk ka nenek Gio, satuluyna nitah nenek Gio supaya kahareup. Oh, sae atuh hari kitu mah. Cobi nenek Gio kapayun bacakeun PR-na supaya nu sanes tararangeun. Teu ngadago dititah 2 kali, tiriling nenek Gio kahareup, jeung nangtung deukeut papan tulis. Satuluyna nenek Gio macakeun PR-na nu mangrupa harti paribasa. Ye pokna teh. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Hartina cak-cak ngegel gaang teu make huntu, tempatna di alun-alun dihakan ku tukang cilok. Bu Guru Lilis ungut-ungutan ngadenge nenek Gio macakeun PR-na. Sarta teu lila pok manehna ngomong. Tah, si pantiasa ngahartoskeun paribasa teh. Pokona nenek Gio ku Bu Guru dipeunteun 10. Tos ayeuna geura calik deui. Tiriling nenek Gio balik deui kana bangkuna. Caturkeun deui Bahrowi jeung wakuwu. Harita maranehna keur pating haruleng, bakuna mah ngarasa bingung, dumeh can manggih akal kumaha carana sangkan maranehna disetrap siga Aki Rayud. Sarengeh wakuwu seuri siga namah manehna boga ide. Sarta teu lila gutrut nulis dina kertas sacowir. Satuluyna kertas teh dilipat-lipat, lung dialungkeun ka Bahrowi. Pluk eta kertas teh murag dina luhur bangku hareupeun Bahrowi. Satuluyna lipetan kertas teh ku Bahrowi dibuka, breh teh aya tulisan nu unina kieu. Bahrowi kumaha mun urang duaan nyieun kaributan di ieu kelas supaya urang duaan disetrap. Carana urang duaan pura-pura pasea tuluy jogol. Sugan bae urang duaan dibere hukuman sinanangtung dihareup. Beres maca eta tulisan, liek Bahrowi ka wakuwu tuluy ungut. Atuh wakuwu oge katempo ungut, bari ngacungkeun jempol. Caturkeun Bu Guru Lilis. Harita manehna geus rengse mariksa PR. Satuluyna ngincig lempang muru kursi guru. Atuh Aki Rayud nu keur nangtung gigireun kursi guru kacida bungahna. Paroman Aki Rayud harita teh katempo marah mai manehna suraseuri bari ret deui ka Bu Guru Lilis. Hate Aki Rayud sesebelakan. Jantung naratug tutunggulan nempo Bu Guru Lilis lempang muru kalebah manehna. Ngan barang rek-rek pisan diuk dina kursi guru, teu sakara-kara wakuwu jeung Bahrowi harita teh kadenge pasea. Duanana paheuras-heuras genggerong teuing soal naon nu dipake pasea ku maranehna. Da kadengena teh nu hiji ngomong ngaler sarta nu hijina deui ngomong ngidul. Dina pasea paloba-loba omong, satuluyna nu duaan teh ujug-ujug garelut mani papuket. Gorentel kaditu gorentel kadieu, gelutna teh siga budak. Atuh sapada harita kaayaan di kelas teh jadi rame. Sakabeh murid eueuh nu cicing sungutna, pating corowok siga nu mere sumanget kanu keur gelut. Bu Guru Lilis jadi sasah ku ayana eta kajadian.
Satuluina manehna nyamper ka nuker gelut, maksudna mah arek misah. Sanggeus aya di lebah dinya, krewek harita leungeun Wakuwu jeung Mbah Rowi teh direwak sarta dipisah supaya gelutna ulah katutuluyan. Nuker garulut kapaksa eureun gelutna. Sabab Bu Guru Lilis harita teh geus bisa misah. Sanggeus duanana dipisah. Ngong kadenge Bu Guru Lilis nyarita. Nanaonan ari Wakuwu jeung Mbah Rowi? Kalakuan teh kawas bolon bae? Hera atuh geus karolot. Jeung marbutkeun naon atuh? Tadi kadenge ku Bu Guru aranjeun duaan pasea teh siga teu nyarambung. Nu hiji ngomong idul, nu hiji ngomong aler. Geus geura damai. Sok sasalaman silih hampura. Wakuwu jeung Mbah Rowi dititah damai teh pating haruleng. Sarta teu lila Wakuwu harita teh ngomong. Ari damai mah soal gampang, Bu. Mung abdi sareng Mbah Rowi moal disetrap kitu. Pantos ngadamel kaonaran di kelas. Tuluy ditema ku Mbah Rowi. Mohon Bu Guru, pan ari ngadamel kaonaran teh tos ngalangar tata tertib sakola. Pira ku teu disetrap. Ari akhir rayud, pira oge nyosoeh buku di pasihan hukuman. Ulang Bu Guru Lilis ngahulang, can ngarti kana maksud jelema nu dua. Ngan teu lila Bu Guru Lilis ungut-ungutan tuluy pok nyarita. Oh, jadi aranjeun duaan teh hayang disetrap? Sok atuh, ayeuna Bu Guru rek mere hukuman. Aranjeun duaan kapaksa disetrap. Ngadenge Bu Guru Lilis nyarita kitu, Wakuwu jeung Mbah Rowi mani caruring hak. Tuluy Wakuwu harita teh kadenge nyarita. Duh, nuhun pisan Bu Guru. Abdi sareng ieu pun Rowi bade disetrap. Ngadeg dipayun pangintennya, caket akhir rayud. Burileng mata Bu Guru Lilis harita teh ngaburileng. Satuluyna kadenge manehna ngomong nadana siga nu emosi. Nangtung dihareup kumaha maksudna? Heurin bari naoge. Jelema satilu-tilu kudu nangtung kabeh dihareup. Sok ayeuna aranjeun duaan ku Bu Guru disetrap minangka hukuman kanu geus nyieun kaonaran. Hayo, geura nangtung di luar. Tuh di ditu deket tihang bandera. Kepen Wakuwu jeung Mbah Rowi harita teh ngagarebeg. Satuluyna duanana silih reret, koloyong indit kaluar ti kelas, jeung duanana narangtung deket tihang bandera.